mun ditanya bunga Ramadan, bunga ye bunga na kunaon asana ieu mulai bisa ngajarawab asana. Mudah-mudahan urang beneran bunga na Ramadan, amin. Masya Allah, Nabi Allah Musa alaihi salam diberi ku Allah keagungan anu sangat luar biasa, bisa mukalamah jeung Allah, bisa ngobrol jeung Gusti Allah, sehingga Nabi Musa boga rasa asana moal aya nu kos aing moal ieu teh di deuleu Haji Rusdi lain potongan itu di deuleu kiai asana cak Nabi Musa can potongan masih beukieun keneh ka ya Allah luar biasa. Matakan Nabi Allah Musa munajat ka Gusti, ya Rabb hal akram tani ahadan, aya eueuh nu dimuliakeun hiji jelema misla akram tani, seperti Gusti ngamuliakeun ka kaula ketika Gusti geus mukalamah jeung kaula, geus ngobrol jeung kaula. Masya Allah. Cakna Allah, Musa ulah boga rasa geus deukeut jasa sia jeung aing bisa ngobrol. Ye ngobrolna sia jeung aing teh masih kahalangan 70.000 hijab kan. 70.000 hijab. Lamun Nabi Musa geus ngobrol jeung Allah, mukalamah jeung Allah masih kahalangan ku 70.000 hijab, atuh kumaha model potongan urang anu sapopoe tukang nepokan jubur emba bae model potongan urang Masya Allah. Tapi cak Allah Musa engke di akhir zaman bakal muncul hiji nabi akhir zaman, muncul umat akhir zaman eta bakalna aya hiji kewajiban puasa, anu puasa eta teh bakalna aya lapar beteungna, haus tenggorokanana, saat terjadi buka sebab ieu dahaga, sebab lapar, terjadilah buka puasa dina waktu na dur maghrib, ieu nu 70.000 hijab kabeh dihapus ku kaula. Maka umat Nabi akhir zaman ieu leuwih deukeut jeung aing daripada anjeun Musa mukalamah jeung kaula. Masya Allah, ieu lah mulyana urang umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ayana Ramadan. Maka yuk orang bungahkeun Ramadan, bungahkeun ayana Ramadan, ternyata dengan ayana Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Rahmah, ternyata ieulah anu ngelehkeun deuketna Allah ka Kangjeng Nabi Allah Musa alaihi salam. Mantap wayahna urang pelebah buka bonteng surina ulah loba teuing. Cak Nabi Musa teh bau eta mah nambahan hijab mah. Komo datang ka kolek geus teu mahi meja. Encan aya kopi segala macam luar biasa. Masya Allah, atuh eta mah lain ngaleungitkeun hijab, nambahan hijab. Komo lamun cak abah mah almarhum baheula mun bisa mah urang buka teh ya nginumna setengah gelas, cai matana seurang meunang setengah gelas deui. Asana moal aya asana. Moal ieu mah lain potongan kabeh ieu mah. Aya Haji Rusdi, alhamdulillah Kiai kula buka setengah gelas, malah mah aya cai sagelas, paling cai tiih tah mah. Ya Allah ya Rabb.
loba jasa pasti urang teh dosa teh kokotor teh kokotor aya anu ngan disimbre doang bersih, aya anu kudu disabunan karak bersih, aya anu kudu digusruk karak bersih, aya anu digusruk itu bisa kudu digurinda tah ieu dosa ge sarua dosa urang teh ya. Aya anu ku istighfar doang astagfirullahaladzim bersih, aya anu kurang salat bersih, aya anu ku sedekah bersih, ngan aya dosa anu ieu teh kudu digurinda. Asana ieu potongan urang asana loba nu kudu digurinda asana ieu. Luar biasa. Lamun sampai teka bersihan kuari di alam dunia paeh kabawa eta teh atuh digurindana di akhirat ge. Wadange sing jarengik keur naon eta ngagurinda dosa haji. Ngagurinda naon eta ngagurinda dosa haji. Haji Rusdi nyana eta teh DKM masjid nyana panitia masjid. Oh arenganan tukang mawaan marmer ka imana atuh digurinda eta teh tah sing ade Masya Allah. Tapi ulah khawatir urang umat Nabi akhir zaman anu ku Allah diwajibkeun setahun sekali Ramadan, anu ieu Ramadan adalah Syahrul Mubarak, bulan anu pinuh ku kaberkahan. Syahrul Rahmah, bulan anu ku kasih sayang. Syahrul Maghfirah, bulan anu pinuh ku pangampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ulah urang ku ganjaran lapar beteungna, dahaga urang tikoro jeung sajabana ye urang kuari darariu kuari salat taraweh dina malam pertama. Sayyidina Ali baheula pernah nanyakeun ka junjungan, ya Rasulullah aya naon Ali ieu ganjaran taraweh dina malam pertama teh naon ya Rasul? Oh cakang jeung Ali bejakeun bahwa ganjaran taraweh dina malam pertama yakhrujul mu'min bakal namuruluk min janbi dosa golongan mukmin nu model kumaha bae geus teu kudu digurindaan deui kayaumi waladatu ummu seperti kakarak burusut lahir ti indung berarti indungna. Masya Allah kembali kana fitrah bakal suci urang model kumaha bae dosa dengan ayana urang salat taraweh muruluk kabeh bersih awak urang tina sagala dosa-dosa. Amin ya Allah ya Rabbal. Lamun urang geus eueuh dosaan langsung paeh jaminan sorga. Tinggal ditanya kedeung anu mantos taraweh saha anu siap paeh. Kesana lamun ditanya eta keh heula. Eta berarti can pede terus gitu. Mudah-mudahan urang ku Allah selalu dihampura dosa, dipanjangkeun umur, jang ibadah ka Gusti Allah, dibere kesehatan, jang ibadah ka Gusti Allah, dibere kekuatan, jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yuk urang tarawehna husukeun, yuk urang tarawehna tadarukeun. Ieu lah nu kukula diomongkeun nu sering baheula diomongkeun ku guru urang almarhum almaghfur. Setiap menjelang sholat taraweh ngayakeun wejangan-wejangan mau izoh supaya urang teh bisa husuk bisa tadaruk. Sering guru urang ngomongkeun eundeun sagala kasibukan teh tuh dinggon sendal ulah dibawa ka jero masjid. Sibuk naon be eundeun di ditu dienggon sendal urang ka dieu murnikeun jiwa urang supaya urang selalu mengingat Allah Subhanahu.
jangan guru orang tia ieu pun teringat orang seperti baheula almarhum almaghfurlah abah baheula sering ngomongkeun di masakna supaya orang kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang ku Allah diberi husu, amin. Karena husu mah padlum minallah, karunia ti Allah, ente bisa dipereket-pereketkeun haji rus di kuari ya, hayang husu ya, hayang husu di mata dipereumkeun. Allahu Akbar, bari dongko-dongko. Hari nu kadeule lain Gusti Allah, susu nggak gantung. Kacau terus itu. Siada awas. Orang tetap ikhtiar. Hayo guru orang ngomongkeun leuleskeun gerakan orang kabeh naon teh leuleskeun supaya husu. Datang ka bobogan urang ge kudu dileuleskeun. Mantakan cak guru lamun urang endek sholat rada hayang makruh diteruskan sholat maningan jima heula jeung pamajikan tuh jangan naon ngaleuleskeun eta kabeh husu maksudna kan eta teh tuh eta perlu hiji bae walaran kula mere ilmu penting ieu ge datang ka ieu mah bejakeun ka pamajikan neng cak kiai ge orenganan syarat husu kudu leuleus. Masya Allah. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Malam ieu jeung saterusna insyaallah guru urang Bang Haji Yasin anu bakal ngimaman salat tarawih. Pan geus kolot kiai, masya Allah wani kula nandingkeun sanajan geus kolot tandingkeun jeung nu ngarorah ngajarungkel kabeh urang. Sanajan geus kolot suarana masih kencang kene, masih lantang kene, masih opos nu ngora. Mantap, kurang doakeun guru urang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi panjang umur supaya terus bisa ngimaman urang dina setiap waktu sholat. Kemudian bilalna Kiai Haji Habib nyana sorana sarua kencang deui ke nu ngajawabna loba dipimpin ku guru kula kakak kula Kiai Haji Mu nyana ge sarua ngabackup abeh ulah karundu maksudna. Jadi mantakan ulah caricing baheula mah abah ieu teh ya ngahareup-hareupeun cara lowong sungutna. Nyaraoheun anyaho abad ya si eta cowong ayo kahareup kajang ngajawab abeh ulah tunduh maksudna. Pan ieu lamun tunduh teh bae laju teu anggeus tarawehna cak malaikat teh laporannya na musingkeun ka malaikat hapus kabeh ulah ieu dosa lain. Coba hari itu ka kantor laporan heula kan gitu kan. Eta kan ribet kos gitu. Mantap nu tunduh nu nundutan eta nyieun ribet ka malaikat. Dicukupkeun sakieu moizah ti kaula, mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan aya barokahna. Hadanallahu iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.